Leres teh? Nah iya kan kudu dibenerkeun anakku mah engke Pak Kiai kade Dedi Mulyadi engke gayana lain kitu engke di peuting asup ka Tasik aya jam 1 peuting siganu peuting nyamperkeun Kang Dedi bade nya ge aing dulu da moal ka Ucup artis ge ka aing resepkeun keneh engke mah lain kitu kuring sok boga kabiasaan eta teh dicekel ka dieu ngobrol tos sabaralami ecet teh kikieuan tos 2 tahun kunaon ieu teh dinyerikeun ku anggota dewan dinyerikeun kumaha ditikah henteu cenah dibajuan henteu digantung cul we cenah teu kunaon dugi ka kieu pan pun anak sakola naon deui bumi kontrakan bayar naon deui pun biang pateu damang pan kuring mah ditanya deui keun kieu atuh ayeuna mah tah 4 juta kade tong praktek sabulan. Oke kukuring disampeurkeun teh ka imahna ditingali budak sakola budakna kukuring dicokot di sakolakeun inungna ubaran di struk eureun sia tah urusan maneh teh geus dianggeuskeun ku aing. Bawa ka pasantren engke santrikeun sadarkeun ka dewe anu ngajarna bising bogoh terus sadarkeun geus kitu engke arahkeun bere kasab bere pagawean anu bener ulah dot ditewa ku Satpol PP terus kudu sidang di pengadilan mayar denda tindakan ti piring ari sia ti mana mayarna atuh luar deui mah teu ering negara leres teh atuh kiai engke para ustad ceramahna ulah dihareupeun ibu-ibu wah darah hareupeun ibu-ibu nini kade ulah jinah boro-boro jinah sanes